jeung untuk ditambahan kunaon gimmick muka cisepna salah sahijina panon yang serikeun kan yang serikeun teh aya nu pikasirieun eta mah definisinya ieu mah tutorial. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya guys, sekarang di Pangalengan mah tiris pisan kepulusan. Jadi pakai sarung nggak apa-apa ya. Tapi bakal seru sekali, ini mah seru banget. Ada tutorial lagi dari Raja Tutorial. Simak terus, tolong di skip kade. Tutorial ayeuna kali ini kita akan bikin tutorial seri Cemana? ya, kan seri teh coba rupanya seri suraseri seserian yang serikeun Asal boleh betul. ya opat sebenarnya kira kayak itu nama ini opat heula we sampai capek teuing Dan sebenarnya tong di porsi teh nya tah kitunya itulah iya ada teh saha tapi YouTuber teh ya YouTubernya nya. subscribe dengan 20 juta Indonesia Ya. tutorial anu mimiti udah langsung aja sudah baik tutorial seri cenah Kang Iya, iya. sok Bedak murah sok. Kalau ulah ada can di endorse ya mah. Karena kieu hukul dengan ustaz. Serunya di endorse. Tema pembahasan ayeuna pokokna kahiji teh naon? seri tutorial seri Seri aya beberapa faktor. Ya kan? Seri teh senyum. seri mah bahasa Sunda senyum mah bahasa Batur Indonesia Anu dibutuhkeun tina tutorial seri eta bibir. Oh bibiran mah mal bisa seri. Bener teh. Tah. Lainnya. Ain deui eta mah. Seri ya. Jadi perlukan bibir rada ngelik saeutik ka dieu. Rada ngelik. Betul perlu nempo. Dalamun bat eueuh nu nempo mah moal aya nu ngawidakeun urang sih. Coba tanyakeun ka tetangganya. tutorialnya nih kan Tutorial mah nu diperlukeun mah bibir tina nya hiji. Nu kadua ngusuk gigi lah mah. Hah? Teu ulah raragleun gitu. Eta mah senyum Kang, senyum. Seri mah beda deui. Ya deh. Urang kudu boga kapedean tina seri eta. tutorialnya Tutorialna langsung we Kang banyak. Rada dilikeun ka luhur setting gitu. Nah, dilikeun ka dia setting. ya Ya rada ditekan setting ame aya ciga lesum akan gitu. Tah ieu teh seri. soraan tuh Seri. Beda jeung nya kakak. Nya kakak mah lain deui eta mah. Tutorial kayak jeung kahareup. Ieu mah seri. Mun bahasa Inggris mah naon? senamun Seri bulan. seri eta Seri tak geus nya seri. Pokona mah nu diperlukeunana intina bibir. Seri mah aneh punuk hideung. Lain. Bibir we intina pada dirikeun gitu. Eta seri tutorial gitu. Tah dari mulai ke tetangganya kamari. Ini tutorial. Gimana? bingung jadi kena gimana Seri tah geus sih. Seri yang seri tutorialna eta mah definisinya boleh definisinya orang mana sih definisinya orang lagi
Gibah deui wae. Salah. Jadi kumaha ieu teh? Definisina. Jadi kieu, lamun definisi dina seri. Model ayeuna aya batur ngajak seri mah nya urang kudu baeut kieu. Kudu seri. Seri we maksakeun nya. Nah, efeknya tina huntu teh tina aya seri koneng gitu. Eta mah can aya dina kamus teh. Seri koneng juga, seri hejo kumaha? Abu-abu. Dah. Batur ngaliwat di seri urang teh mah nya teu diserian deui ku urang teh nya. Nya maksakeun teh. Tah istilna mah eta seri maksakeun. Seri Wah, nu ngaliwat teh seri. Ya, tilu gelo. aya beul teh. Ngaliwat teh seri. Batur bae. Seri dia juga seri juga jenis. Nanti kalau yang kasih mana teh. Jadi seri teh kitu Carana kitu bisa gitu maksudnya itu kuduna ayeuna surah seri kan tutorial surah seri cuma di urang mah terpelaksana terbiasa surah serinya surah seri teh sabaraha faktor ya pasti udin faktor lah itu faktor surah seri itu faktor tutorial lah nah model kieu Kang nya tutorial nyisik ieu wortel ieu peso bedo gitu jadi cara lempengna kieu nyisikna kieu tutorial kan iya mah tutorial surah seri nah tutorial surah seri beda deui jeung isi porto kan beda tutorial surah seri jadi tutorial surah seri mah nya kajang kahiji ya jang kabaya guys kabeh ini surah seri ulah hareupeun batur teangan tempat anu geus saha soalna aya sababaraha faktor surah seri kitu teh bisi pajarkeun kurang cager kan ya seri surah seri mah bisi ulah aing gara-gara jelema kudu ada tetangga diri jaga apa tetangga di tetangga sih teh surah seri Betul tutorial. Ya kalau kasih anu batur, nggak baru nempuh. Nah itu lagi namanya. Bibir lewat. Bibir dulu ke sana ya mah. Masalah tutorial sering mah bibir. Kabeh di bibir. Model tuh. Yang untuk surah seri mah kudu ada disipikeun sebenarnya. Nyerengnya nah gitu jadi pokok inti tina poina surah seri mah neangan teh anu dibutuhkeun teh suasana usaha gitu ngameh henteu simpe teu nu simpe ngameh henteu timbul fitnah-fitnah berpajakeun naon dah sok urang karek surah seri kitu pajakeun itu iya padahal kan main teh nyaho kayaan orang kumaha orang di surah seri teh lain pada orang loba duit lain pada kan ieu narasumberna geula narasumberna ieu oh guys bisa poe sari oleh-oleh tempe kudu hajat deui wae iklan ku urang kitu kaget definisina we mulai nama surah seri surah seri teh kudu aya nu disebutkeunana engke eta mah engke guys surah seri nya bebelehe mah sorangan gitu boleh jeung pokoknya mah intina nama lah poinna nama ulah kaciri ku batur kudu surah seri sorangan surah seri ke nama batur surah seri lah
selagi anda sendirian pada tempatnya. berarti itu dalam arti dalam makna sudah jadi sorangan. Tahu lah lebih kan kayak ngomong gitu. Eta cina air makan katilu tutorial Cekeran tidak pendidikan. Kamu mau melalui aja. tutorial tadi surah seri enak seserian Seserian ya. tutorial nah heula Tutorial lah heula. Anggar sarua aja nu kahijikeun heula atur bujur. itu mah tutorial ya garo Geus aya di nu itu. tutorial ngeleset Geus aya di nu. Oh, acan ke eta mah. Geus aya atur bujur. tutorial Nama surah serinya. Seserian. surah seri seserian itu Seserian. Geula tutorial seserian ya. Katilu itu nya. Seserian. Seserian. Terus dibutuhkeun yang seserian. bibir deui Sarua. Yang poin 1 poin 2 nu diperlukeun yang seri mah. Bibir ya. Nah, seserian. Mun seserian mah teu kudu jaga ini. Teu kudu. Kalau mau batur ke celawak. Gitu we. Seserian mah ger we gitu. semua dicelangakeun Kapok itu kan oke sama lu yang jadi kenalena gitu. padahal seserian Seserian urang mah. seserian Kudu aya nu diseukeurikeun. seserian Ya ini nunjuk tapi mau baliut. nah jadi seserian Lah, itu seserian. Aya hiji faktor. Aya hiji faktor anu bisa nyieun urang serian. Serian gitu. Ya kakak we eta mah. Gitu. seserian lah dimanapun anda berada Selagi bisa. selagi nggak ada yang nampiling batu maka lakukanlah. Lakukanlah. Bila ada seseorang yang mengajak kita untuk seserian Iya. maka kita harus Seri. betul Iya. oke Emang gitu. aina panginten nu kaopat Terakhirnya ieu nya. terakhir lah capek terakhir mah tutorial yang serikeun tapi mah eta nu tutorial ieu mah penting bisa soalnya itu bisa tapi kayaknya Yang serikeun. pernah yang serikeun Yang serikeun. kamu yang serikeun betul cara tak gitu apa cara tutorial Cara apa cara kalimat. apa cara kita dina tutorial Oh benar kesalah. tadi tadi taruh tutorial sih bagaimana oh itu bentuk Iya. Pengalengan gitu. isi kebun mah baik Tutorial seri yang serikeun. Yang serikeun teh asa beberapa. pasti ya kan Anggar anu dibutuhkeun. Wah, sarua jeung poin gitu ya. Ini untuk ditambahan. Gimik muka. Salah sahijina panon. Yang serikeun kan? Yang serikeun. Yang serikeun teh aya anu pika serieun. Teman definisinya. Dia mah tutorial. Ya. Guys, tinggal itu. Mah. Biar tadi setik angkat nih belah dia. Biar. Gitu. Panono sebelah ya kenca sipit ke. Kade ulah pahiri jeung nu katuhu. Da hese teh. Iya nu iya ya. Nu iya. Gitu yang serikeun. Itu tah. Itu tutorial mah. Jadi nu dibutuhkeun anak selain bibir jeung butuh hukum di batu anu jeung kerut ieu ya. Di pada sekolah mulanya. Model dina sinetron gini. Tuh pembalasan. kisah Nah, model kitu deui eta. Itu
tolong yang serikeun eta. berkudu Teu kudu yang serikeun mah. sakitu ge Sakitu ge. Beuli. Pabrik sejuk. Heeh. gitu Heeh. Pokoknya mah intinya yang serikeun mah sing satu bibir sebelah. Panas sih pikir belah dia, belah dia biasa kok. Nah, eta tutorialna. Indonesia mah Definisinya mah aya sababaraha faktor. pasti Aya anu pikasieun ledekeun lolobana mah ledekeun. ngetan penting Heeh. Penting nama saling lucu atawa pikasieun itu lain. ada orang kan bikin tuh lah bermain Pasti. Gitu naon gitu. Tah itu nama kadinya. tayo Bahaya we urang mah keurna. nggak pugar nggak pantas Ada patut. Iya, aku mah tuh. Tahu mana gitu darinya. Jadi naon kita? Definisinya? yang syarikin batu atau Nah, yang serikeun batu. Kalau banana mana dipake teh tah yang serikeun batu. Masalah seri lucu mah bisa ditahan. nggak boleh praktekkan mah Loba dipraktekan jeung loba diminati ku ibu-ibu. wow menarik sekali Iya. pada ya guys dimanapun anda berada ini info penting dan tutorial pun sangat penting Sangat penting dan sangat rujit belibet. jadi tutorial yang syarikin batu itu sesuatu hal yang akan membentuk jiwa kita untuk menjadi sedikit agak naik Ya. di dunia tersebut seperti itu betul ngerasain pengharinya lobanya beli Iya, asetnya jadi kenapa bagus Tah, gitu seperti itu. adanya Definisi teh. semoga ilmu ini bermanfaat bagi anda khususnya nanti itu bermanfaat tapi kieu Itu mah namun ini video anda menarik subscribe like dan komen komen, kamu nonton di share we. scroll like gitu Kalau ada can angeus. channel Can angeus. yang Ya. ngebahas nanti Definisina teh apa nana can angeus? beres closing Ulah waka baraya heula. kira artinya Tapi kalau geus we ketan lah. sesuainya Tunggu we di nu hareup lah. oke dadah ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh